meren. Gara-gara nyeri buntu mata-mata binti. Mana candahan? Bukan duit 10.000 doang. Udah arareuh deh lah baralik minta duit ke barudak siritna kabar apalagi males samperkeun apa ulahnya ka imah ya lapar ai beta nah aing candahar pun si Allah kadang minta pangbalikeun maman aing marek ulin lah ieu ulin lah ih salah bener kamu lah Ritna nelpon aja naon. Halo, assalamualaikum. halo A. Waalaikumsalam. Kamu bae neng? Apa kabar? Ayo wae di dieu teh paketan ke gua. Neng lapar ya. Lapar? Hayang mamen yang hujan masak di imah sarewe ke gua. Atuh ke dibelikeun. Ulah lele nya aya. Geus lapar soalna. Oke, 5 menit 10 menit lah. Nuhunnya. Oke, atunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuma duit 10.000 na. 10.000 berapa nya ieu? 11.500. 11.500. Aing can kabeli rokok candahar siritna meta kejo deh. Kumaha meureun aing? Balikeun bae lah yang siritna heula bae gampang aing make nyiaran yang ka budak bae mah budak. Kedeung lah aing mangkatna lah 2 menit deui pas seberapa menit lah. Panasnya di luar negeri. Wah, kebenaran ya. Deket masih jajak. Nyimpang heula. Kita budak kerenang. Sare we kiwari. Manyong kitu deh. Jadi hilang gua aing masih ada Jeb. Tah, ya sepatu. Jeb, udang Jeb. Jeb. Help me. Help me. Naon sia, Kang? Sia ngajayan aing ke sepatu. Tahapan tak cium sepatu tah. Siapa terbalik ini lah. Naon meureun nyium sepatu? Untung sia Kang cenah hudangkeun Kang. Naon kitu? Aing pohoan siritna tadi minta kejo. Heeh. Atuh sia tadi naon munyong-munyong gitu. Aing ngalamun ka sarea eta. Aing ini teh nya Kang nya. Arek warik. Heeh. Cenah naon kan ditinggal sakeudeung tah. Oh. Nya mah ngopi-ngopi dahar-dahar nya. Iya kopi beak aing mah tadi nyeduh bae nyeduh deui banyak. Tengah aing mah katanya. Hai, hampura ya Kak. Teh teh sono ya. Bedeung nya. Ngopi we. Sapatu mah ulah dicium. A few moments later. Iya. Mau beak-beak begini aing mah. Ih bangke garing. Garing pisan bensin aing. Help me. Help. Parah
Gitu, paham aja. Hanya dari kita siripna ya kejo. Duh, yang udah didorong. Dorong lah. Kita ke siripna ya. Eta terangkanlah Eta jiwa yang Eta dengan Kenalan dia. Dia dah hari ya. Sudah tadi lapar. Nah, gila dah hari tadi mah lapar sih. Yang mau dila-dilanya, ayo baturan soalnya nungguan di mah. Buru amat. Ih, buku itu motor dia mogok ya, bensin mah beak, didorong dia gitu. Ih, buku itu motor dia mogok ya, bensin mah beak, didorong dia gitu. Mohon duit na beak kok udah ya, pakai beli dah. Barang sekawan. Iya tuh, beli.